Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana orang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 62. Carpon anu baris kapidangkeun judulna nyaeta Dibelaan Lara Balangsak. Ye yasana Bapak M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tanjung Pariuk tahun 1823. Palabuhan Tanjung Pariuk poe eta ramena rada leuwih ti sasari. Dumeh kabeneran aya 3 kapal ti mancanagara anu bareng pisan balabuhna. Sarta kabeneran aya 3 kapal anu arek bareng balayarna. Jelema mani pahibut balawiri. Kuli-kuli pating haraok menta jalan lantaran sieun ngadupak nu pating suliwer di hanggar. Sanajan jojontor paranti balabuh di Tanjung Pariuk aya 4G kawasan teu cukup pikeun nempatkeun jelema anu mapag jajab sapoe eta mah. Di antarana anu pangramena teh di hanggar H. Dumeh ti hanggar eta pisan kaparohuseun arek layarna ka Singapura teh ngaliwatan Tanjung Pandan jeung Tanjung Pinang. Pabaliutna jelema henteu kudu dicaritakeun deui tang tu kamaklum bubuhan papag jajab ka kapal anu ngajugjug nagara gede kawas Singapura. Ngaromongna patarik-tarik papakeanana rupa-rupa malah benang disebutkeun yen rerea nama papakean urang Malayu bae. Babakuna katara dina papakean awewena di baraju kurung atawa di baraju panjang sawareh mah marake tiung. Di antara jelema anu sakitu pagaliwotana teh aya 4 nu ting laliwud di deukeut tembokan kantor pabean. Nilih kana papakeanana mah kawas urang priangan. Nu pangkolotna Haji Mansur nanya ka bojona, "Nyi Haji Maimunah, pokna kumaha ibuna henteu waas nejo kapal teh?" Ari akang mah sok kelar ingat zaman urang ka Arab ti harita henteu acan ngarasa deui tumpak kapal. Ari ayeuna bet si Ujang nu kudu mentas teh. Hanjakal bet lain ka Mekah kawas urang. Ieu mah ukur kabiliton. Nya eta atuh mamana nu matak ti tadi henteu lemek henteu nyarek teh. Nginget-nginget zaman ka Mekah baheula. Geuning anjeunna mah barang ngaliwat Sabang teh teu emut-emut. Mabok mani dipapayang. Eta teh sangkilang kapalna gede batan ieu. Moal mabok kitu si Ujang ge nya mamana. Basuki anu disebut Ujang teh Nambalang. Ah ibu mah ngalelewang. Jamak bae sanajan mabok oge. Da teu aya wartosna nu mabok kapal dugi ka maot. Lain mabok kapal tukang ceuk bajali adikna bari ngaheureuyan mun arek ge mabok laut panginten nya sarua bae mabok kapal jeung mabok laut mah tembalna. Lila oge anu sarosonoan teh Basuki guru anu anyar di Benung ka Tanjung Pandan kacida ngarasa beratna arek ninggalkeun Pulau Jawa teh tapi bubuhan budak ngora keur sedengna bala kesenteng. Papadaning berat teh bari jeung panasaran hayang terang kaayaan nagara deungeun. Diajar ngumbara mung pengora pokna. Sabalikna ari nu rek ditiringalkeun babakuna Nyi Haji Maimunah kacida ngarasa beratna teh. Lain ngandu meh rek papisah jeung anak bae, tapi dasar Nyi Haji henteu kaitung kana golongan awewe anu luas hatena. Da eta bae waktu Basuki ti lemburna arek sakola ka dayeuh oge meuni dikikintil. Ka Bandung ka sakola raja meuni asarek ditinggalkeun ka Mekah. Pokna pomo barang ti sakola raja kudu ka HKS di Purworejo mah mani sirikna henteu dipuntangan bae. Harita oge hatena mah panteg teu mikeun Basuki make kudu mentas laut teh malah basana kenaon make kudu kapentas sagala di lembur oge moal nepi ka teu dahar. Apan itu kebon teh jeung kebon kina upluk aplak tuh sawah tuh talun, tuh balong, nah make kudu los-los ka Balitung. Nagara nage mah saumur dumelah ka Karangadenge.
jauh mana jeung ka Mekah ka Balitung teh. Bejana di Balitung mah jelemana loba anu sok ngahakan jelema deui. Puguh bae ari ku Basuki jeung Gojali mah paham sarupa kitu teh disaleungseurikeun. Ngan bubuhan barudak ngora kaluaran sakola tara eleh omong ku kolot buhun bisa pisan ngagedean hate indungna teh. Bisa soteh indit kapentas sasatna dibarobodo ku sararea malah make dibibita sagala magar ari balik mawa emas jeung inten. Sakitu teh masih keneh bae aya tanjakanana. Magar teh heug atuh ari maksa jeung moal lila mah tapi kudu boga pamajikan heula. Sabot keur garunom catur di hanggar, hatong kapal di sada. Tangara yen panumpang kudu sadia. Sabab moal lila deui oge rek layar. Ari Nyi Haji diajak ka kapal teh kalah kegebes. Pokna teh sanggup sieun ku tuan anu make polet jeung make peci. Padahal tuan istri men bager pisan, ngandu meh panona rada bolotot jeung beungeutna beureum. Gancangna kapal geus narik jangkar, mesinna mimiti dijalankeun, hatongna disada ka 3 kali dipanjangkeun, bari diheuleut-heuleut, tangara rek laju. Panumpang tidek pating garupay. Nu kuleungeun, nu ku sapu tangan, sawareh ku topi, nu ti darat malas ku gupay. Iwal Nyi Haji Maimunah anu meungpeun bari sesegruk kawas budak. Jaba ngomong anu lain bandunganeun, pokna ta eta mah mamana ku kitu teh mah hayo budak make disakolakeun nanaon. Geus bae kitu tah make micen maneh sagala kawas geus teu bisa dahar bae di lembur. Da kuring mah sadatang-datang ka imah ge rek tuluy bae timpah nyusureutana. Da moal nya si Ujang bisa balik deui. Ibuna ceuk Haji Mansur. Ulah kitu katuluskeun jurig eta. Lalawora ngomong teh. Ka anak masuk jadi supata omongan indung teh. Anggur si urang nginum es tambah halabhab. Nah, ya panas alabatan di jalan ka Arafah ieu mah. Mejeuna Haji Mansur nyebutkeun panas kawas di jalan ka Arafah oge. Da maranehanana mah biasa di pagelaran, Pakidulan Cianjur, bawahan Pakemitan Sukanagara, Tariis, dilingkung ku gunung, dikurilingan ku kebon kina jeung enteh, ari di pelabuhan Tanjung Pariuk, apan hawana sakitu nyongkabna. Nepi kalamun teu eraeun mah Haji Mansur daek-daek ngalaan baju, ngalaan sorban, bawaning teu kawawa ku hareudang. Satungtung kapal katenjo keneh mah Nyi Haji Maimunah acan wakadaekeun nyingkah ti urutna ngajanteng. Ngan geus barang lapat-lapat, kakara beunang diajak kaluar ti hanggar terus marulang. Teu kacatur di jalana, kacaritakeun geus nerepi bae ka Sidamukti. Palemburan anu jauhna lalakon 123 km ti dayeuh Cianjur di wewengkon Jampang Wetan, Kalereun Sindang Barang. Ari jalana lain ngan jauh bae ka Sidamukti teh, tapi kaitung belot pisan. Lantaran ti Cianjur kudu ka Cibeber heula tumpak kareta api, ti dieu ka Sukanagara tumpak otobus, sarta ti Sukanagara lamun kawenehan aya taksi bisa harita tuluy ka pagelaran. Ti dieu lebah desa Pangadegan mapai jalan anu teu beunang disorang ku tutumpakan. Lian ti ku kuda. Lamun badarat lalakon 7 jam nanjak mudun. Kitu soteh upama tonggoy bae lempang henteu eureun-eureun. Darereana mah nu lumaku teh ngararab heula di desa Panyindangan sisi Cijampang. Di Cianjur Kidul mah Haji Mansur teh pangjegudna. Lega kebon kina jeung kebon entehna jaba sawah talun. Anakna 2 lalaki, nu cikal Basuki nyaeta nu anyar dibenum kana guru di Pulau Biliton atau nepi Balitung teh. Ari adina Gojali sakola keneh di kelas pangluhurna sakola Lenbau. Malah sanggeus ngajajabkeun oge Gojali mah henteu tuluy milu ka lemburna. Dumeh pakansina geus meh beak tuluy mulang bae ka Bogor. Menang setengah bulan mah Nyi Haji Maimunah henteu saat Cipanon ingeteun bae ka si Ujang nu meuntas laut ngan kuno araya dipapaler sangkan lejar. Malah ku Haji Mansur mah dijangjian yen taun hareup rek dibawa ngalongok ka Tanjung Pandan. Ti balatna jeung ka memelanganna ku anak teh geus tuning lain bebenjokeuneun. Carekna peureum ka deuleu beuntak karasa teh lain babasan. Di Haji Maimunah mah kacaturkeun deui Basuki anu di kapal satungtung daratan ka tembong keneh mah nyang heuy keneh bae dina papageran kapal.
ngawas-ngawas runggunukna Pulau Jawa. Sanggeus daratan teu tembong kakara asup ka kelas 2 neangan kamarna. Di kapal kawasna bae geus kitu kabiasaan anak sok babari pisan wawawuhan jeung batur papada panumpang teh. Boh jeung nu tunggal sabangsa, boh jeung bangsa lian. Seperti orang Sunda pada orang Sunda. Kitu deui Basuki ku kersaning Gusti anu Maha Murah bet diparangkeun wawawuhan jeung Sukarsih parawan Sunda anu anyar balik ti Pulau Jawa. Ari Sukarsih teh putrana Raden Sukardi, Nijenovister di Pangalian Timah Bodas di Tanjung Pandan. Ti anomna Raden Sukardi teh ngumbara di Balitung, da asalna mah urang Pandeglang, Kampung Ciasem. Ibu Sukarsih terah menak Garut, putra manti guru. Amprok di zaman Sukardi bubujangan keneh bareto. Malah kawina oge di Tanjung Pandan bae nepi ka boga Sukarsih. Waktu Amprok jeung Basuki di kapal, Sukarsih teh balik ti Batawi atau nepi Jakarta. Dumeh kapaksa kudu kaluar ti Mulo. Najan kakara nepi ka kelas 2 oge. Ari sababna dumeh sabot manehna sakola, Ibu Sukarsih maot. Ari Sukarsih duka dumehnya dulang ka anak sasiki, duka dumehnya ngarasa teu kawawa ku sedih katinggal bojo. Sukarsih teh bet disina balik pentas. Pokna mah ama kacida ngarasa gelisna sanggeus ditinggalkeun ku ibu teh. Balikna ka Tanjung Pandan teh dianterkeun ku pamana ti Garut, malah dibarengan ku bibina ti Pandeglang katut salakina anu ngahaja minangka ngalongok dulur nu keur meunang tunggara. Lalakon ti Tanjung Pariuk ka Tanjung Pandan teh ngan sapoe saputing. Isukna kaparohuseun geus labuh di jangkar di deket Pulau Kalamoa. Dumeh di pelabuhan Tanjung Pandan mah kapal teh henteu ada kana hanggar kawas di Tanjung Pariuk atawa di Surabaya. Ti daratan rabul parahu orang seka jeung motor boot anu mapagkeun minangka taksina lamun di darat mah. Basuki di Tanjung Pandan teh kawantu teu boga kawawuhan sumawana baraya, sasatna ngaredetkeun maneh motong dahar di Raden Sukardi bae. Sarta ku Raden Sukardi ditarima kalawan senang hate, ngingetkeun pada Sunda ngumbara. Kaayaan dayeuh Tanjung Pandan alam Basuki ngumbara kaitung teu rame kawas ayeuna. Lemahna taneuh keusik nepi ka henteu beunang di Pelakan Pare atawa Palawija. Minangka jalan gedena aya 3, nyaeta anu mapai basisir, anu ngaliwatan kantor pos, jeung anu pangtonggohna. Kabehanana notog ka pecinan minangka pakampungan Walanda, nyaeta di Tanjung Pendem. Di dinya mah lolobana imah pagawe-pagawe biliton maskapai bae. Kaayaanana kacida pikawaaseunana. Dumeh plungpong ka laut jeung dihaja di hegar-hegar di babatah. Pribumina babakuna orang Malayu, bangsa asingna nu kacidareana nyaeta urang Tionghoa. Malah anu daragang keperluan sapopoe ge sasat bangsa Tionghoa wungkul. Umumna urang Balitung teh balager harade hate somea hade kasemah. Umaku kanu alanyar pinanggih. Ku sabab kitu Basuki teh kacida betaheunana lantaran loba sobat terbawa kabageranana. Urang Sundana jabati manehna jeung Sukardi teh aya mantri tekenar asal ti Kuningan, Raden Sanusi jeung Ahmad kalerek pos ti Pandeglang. Malah ka Sukardi ge aya bau-bau tina sinduk. Jabati loba sobat jeung kawabuhan anu balager pangna Basuki betaheun teh lantaran aya Sukarsih. Rupana eukeur mah pada lalagasan bujang manggih lanjang, turug-turug dumeh batur saimah deui. Patenjo saban poe teu matak heran upama duanana tuluy pakait pikir teh asup kana sisindiran batu turun kesik naik. Itu purun ieu daek geus pirang-pirang anu nanyaan teh mah. Malah teu kurang-kurang urang dinya anu jaregud baleunghar, tapi Sukarsih teu purun bae ka ieu-ieu teh. Katurug-turug Sukardi oge teu doa, da kahayangna mah kudu ka urang Sunda deui. Ari Sukarsih teh geulisna geulis nyaan, lain populasan atawa sakumaha babasan teh lir Dewi Sinta, ieu mah geulis teh nu sanyana geulis.
Gancangna carita Sukarsih geus ngarangkep ka Basuki. Dina waktu kawin, kolot-kolot Basuki katut Gojali henteu bisa daratang ka Tanjung Pandan lantaran Nyi Haji Maimunah gering ripuh. Ari ku kitu teh mah ti sajung Basuki balayar teh teu aya pisan waringkasna ngan ririwit jeung tik-tik brek bae. Pokna ka memelangan ku si Ujang cenah. Kacaturekeun hiji mangsa. Poe Ahad keur hade mangsana, Basuki jeung Raden Sukardi arulin tarumpak mobil ka Buding. Parit pangalian timah anu kaitung gede. Maksudna hayang leleson tambah ngajentul di imah. Sukarsih mah teu milu harita teh. Teu beunang disinglar dasar tariking cilaka. Di lebah kalapa kampit mobil teh selip nepi ka tibalik pisan. Bubra gerag-gerag kana lombang. Sisi jalan urut anu nyoba ngali tanah. Sukardi katindihan ku mobil. Misan sapada harita. Awakna sasat ajur ruksak pisan. Ari Basuki kapacelengkeun kana tumpukan biang timah. Nu sagigireun lombang. Sirahna raheut baloboran getih kaitung radaparna ngan teu matak salempang. Milik sareatna mah supirna kabebeutkeun kana tangkal salam deukeut tumpukan biang timah teh igana parotong letah ngeleel panon molotot engkak-engkakan sakarat bijilan getih tira unggal palawangan. Paingan cek paribasa jelema teh leutik ringkang gede bugang sanajan pakir miskin nista laib ari datang mangsana ngababatang mah teu burung sok aya nu ngarawatan sumawana ninggang ni Sukardi jeung Basuki mah dalah si itu si eta nu paeh palid di walungan atawa aya nu ngaroga hala di tengah leuweung kangaranan manusa mah sok aya bae nu nganyahoankeun sanajan teu kapanggih belegerna atuh buruk-buruk bae mah aya nu manggihan. Harita oge teu kungsi setengah jam. Kabeneran aya mobil dokter Drale ngaliwatas ti Manggar. Tuluy anu cilaka teh dibawa ka rumah sakit Tanjung Pandan tiluanana. Sukardi mah geus karuhan misan. Ari supir di jalan keneh oge lastari ngan Basuki nu aya keneh harepan kana bisa katulungan teh. Kumaha reuasna, sedihna, nalangsana bareubeheunana Sukarsih waktu di bejaanana geus teu kudu dicaritakeun deui mani les-les kapiuhan. 3 bulan lilana Basuki di rumah sakit. Nyawana mah katulungan dan henteu walagri sabareto. Cuk dokter mah magar kaganggu uteukna. Malah kapalai dokter Drale mah kudu dibawa ka Cikeumeuh meungpeung acan parna. Tapi Basuki teu daekeun. Jeung Sukarsih ngerasa era boga salaki jadi eusi rumah gila. Ingetanana sanajan kumaha bae oge arek sabisa-bisa dirawatan di imah bae. Dibelaan dudukun ka pakampungan atawa ngadatangkeun dokter anu wungkul purah nambaan nu kaganggu uteukna. Ari kaayaanana sanajan siwah oge henteu ari galak atawa matak orat mah Basuki teh. Ngan ukur sok hulang-hulang teu pupuguh jeung ngomong sorangan. Waktu cilaka keneh ge Sukarsih teh hidang ngabejaan ka kolotna. Kawasna bawaning kureuwas Nyi Haji Maimunah mah nepi ka kapiuhan serta terus gering malah nepi ka hanteuna. Teu kungsi nyaho heula yen Basuki geus kaluar ti rumah sakit. Meujeunna nepi ka gegeringan teh da tadina oge ngan micangcam si Ujang bae. Ari ieu bet ngadenge tiwas pisan. Salosna Nyi Haji Maimunah Sukarsih nampa surat ti Gojali adi beuteungna yen indungna maot lantaran reuwas. Ngingetkeun bisi aya matakna ka Basuki eta surat teh henteu ditembongkeun. Malah upama nanyakeun kolot-kolotna di lembur oge sok dibejaan yen teu nampa surat bae. Gojali ti sakolana geus kaluar. Tapi henteu daekeun di Benum kana ajun Lenbau konsulen. Pokna mah rek nuluykeun hanca bapana bae ngebon kina jeung enteh bari diajar tani biasa metakeun bebenangan sakola. Ti harita manehna arang pisan lunta ti Sida Mukti. Malah kasuka nagara atawa kasindang barang oge lamun lain kacida perlu namah tara indit. Saperkara jalana kacida belotna, kaduana dumeh loba urusan, katilu dumeh Haji Mansur tik-tik brak. Saditinggalkeunana ku Nyi Haji beunang disebutkeun teu aya walagrina. Geus sababaraha kali manehna nyuratan ka Basuki supaya nyelang heula balik ka lembur atawa merlukeun dina pakan si puasa, tapi salawasna surat teh diwalonan ku Sukarsih bae.
Ana rajeun nampa surat ti Basuki sok pondok nyogok panjang nyugak. Sagala piambekeun dituliskeun, kayaning nyebutkeun yen Sukarsih boga lampah henteu uni, sok mangduakeun ka salaki, sok tara mirosea, sok nenggeulan. Malah aya hiji surat anu nyebutkeun yen Sukarsih kapergo boga kalakuan anu teu pantes jeung hiji nonoman. Ku hal eta, Gojali kacida ambekeunana ka Sukarsih, kangewa jeung ijid. Lamun seug adu hareupan mah meureun ditampiling Sukarsih teh. Ari Sukarsih boh ka Gojali, boh ka barayana pribadi teu loba carita yen salakina owah. Saperkara era kaduana dumeh asa ngareureuwas wungkul. Da ngalubaran atawa nambaan mah moal barisaeun, turug-turug boga pangharepan yen awal akhir tangtu cager deui. Bingungna, susahna mah geus lain caritakeun, awakna manilangsip, pangabogana sumawona duit mah boh duit simpenanana, boh ditinggal Sukardi, sasat geus koredas. Dipake nyoba-nyoba ngubaran salaki, sasatna kaunggal sirah. Sumawona si pating dokter jeung dukun mah nepi ka ngahagal ngadatangkeun dokter Swanson di rumah gila Singapura, kalawan ngongkosan aya ratusna. Jabat teu dipake tatamba, apandahar mah kudu mangkaning salaki teu boga gawe, da baroraah ngurus gawe, manehna oge uruseun batur. Minangka parejekianana teh dumeh sok buburuh ngaput jeung nyieun kueh, jabat ti eta mah luput taya andelkeuneun. Ari Basuki owahna teh beuki pohara, minangka rada elingna teh sok nyuratan ka Gojali, adresna teh sasat di paparah, maklum nu setengah buah lenca. Nerangkeun yen Sukarsih teh awewe teu bener, tukang nyelewer, tukang mangduakeun, tara ngurus salaki jeung sajabat ti eta. Sakur nu matak teu ngeunah kadengena. Anu disuratanana da teu terangeun yen nu nyuratanana teh teu regejeug, nya percaya bae, malah nepi ka ngewaeun teh. Hiji mangsa Sukarsih nampa surat ti Gojali yen Haji Mansur gering payah hayang dilongok ku Basuki. Malah barengan eta surat teh make jeung ngiriman duit 100 rupiah. Pokna mah bisi teu boga keur ongkos, Sukarsih kacida bingungeunana. Nepi karek lah-lahan bae wakca nu sanyana yen Basuki teh owah, tapi sieun bisi kumaha onam. Pondok pisan ekolna teh dibejakeun yen teu meunang perlop kudu nunganana. Ari duit pokna lebah dia mah teu ngabohong, dipake mayaran dokter urut ngubaran Basuki. Lantaran cenah kungsi gering payah, pangna Sukarsih wani ngabobodo ka adi beuteungna teh lain dumeh goreng hate atawa boga tekad anu kurang hade, tapi samata-mata nyingkahan pikareuwaseun jeung pikaeraeun sarta pikasediheun Haji Mansur katut baraya-barayana. Heuleut 10 poe jol telegram nyaritakeun yen Haji Mansur kari nunggu waktu sahoseun. Lamun Basuki teu diidingan perlop menta kaluar bae tina pagawean da moal burung dahar, make masing teu digawe oge cenah. Telegram teh pikeun nu tarapati boga duit jeung nu keur janglar pikiran mah kaitung kacida panjangna, tapi ari pikeun nu jegud kawas Gojali mah nya jamak bae. Tur waktu ngetokna keur kajurung ku nafsu, keheul jeung ewa kadahuan. Walau nanti Sukarsih pondok pisan teu bisa datang, Basuki ngadadak gering payah, eta oge ekol deui bae. Nepi ka hosna Haji Mansur, Basuki mah teu terangeun, malah teu terangeun yen manehna geus teu indung teu bapa. Kasumpegan Sukarsih geus taya babandinganana, ras kasalaki anu sakitu kaayaanana, ras ngumbara di lembur batur, liuk dengan liuk lain, henteu indung henteu bapa. Balik-balik ka mana, daknya oge bibit buit pasundan, ari kababarayaan mah teu wanoh, bubuhan atah anjang teh, turug-turug di disana oge mulang ka lembur, kalah ka ngariridu maneh mamawa salaki pantar kitu. Dasar alam dunya, dina kaayaan anu sakitu samagahana teh teu kuhan teu maneh rajol gogoda, babakuna anu ngangsonan supaya Sukarsih daek cul ka salakina. Cindakna henteu kurang-kurang lalaki, boh nu lengoh, boh nu rimbitan, nu ngagoda ka Sukarsih,
Tapi Sukarsih henteu unggut kalinduan, henteu gedag kaanginan, keukeuh pageuh kukuh pengkuh satia satuhu kasalaki. Najan burung, najan palung, najan rudin, najan butin, henteu matak ngurangan kana kapanggeranana. Sabalikna beuking rasanya karunya watir nenjo kaayaan anak kitu. Raas kana waktu tadi sugih mukti sama manis, senang mulia saka susah. Nah ari ayeuna geus butin rudin, burung palung bet kudu disingkahan. Nah Bumela jeung Gumusti teh ngan sabot sugih jeung walagri bae. Ari ayeuna geus jadi setengah jalma. Kudu ditoker. Nyasat Bumela ari keur senang mah. Cindakna 1000 anu ngawujuk salaksa anu ngagoda oge, Sukarsih teu gedag bulu salamar. Kabeh oge ngan gogoda wungkul ceuk pamikirna. Jabati sieun kabendon ku Gusti Nu Maha Suci jeung ku teu tega ka salaki teh. Dasar bakatna Sukarsih tara rayungan bengbatan, tara kokomoan hayang seubeuh saharita. Pendekna masih kalah kumaha oge. Dibelaan lara balangsak, kajen nemahan maot lang layeseun hirup kudu sasap susup carek wiwilanganana, tinimbang ngarempak cegahing sara jeung nagara mah. Naon untungna sugih ku duit, naon kasenanganana beunghar kudunya, lamun ladang basilat kotor koromod. Sugih moal jadi muhlis, beunghar moal jadi rahmat, lamun rasa kasucian ati jumerit unggal usik. Lamun nguninging werdaya nganaha-naha saban rumingkang, sasat beunghar henteu halal. Sanajan diparengkeun beunghar oge, ari kudu ninggalkeun salaki mah. Asa beunghar meunang ngabegal, asa ngawadalkeun jalma teu tuah teu dosa, Sukarsih tetep pangger hatena. Dina hiji mangsa, Basuki bet kabeneran eling, henteu rosa kambuhna. Ari keur eling mah nya sakumaha jelema cager bae. Ngomongna beres, tata titina ilahar jeung nu cager. Basuki nanya ka bojona, "Da kunaon den teh? Mana langsip-langsip teuing kawas teu cager?" Ti baheula ti waktu arek Jung numpakan mobil pelesiran ka Buding teh, kakara harita Sukarsih diajak ngomong bener ku salakina. Make kawas nu heueuh tulaten ka bojo sagala. Hate Sukarsih atoh pacampur jeung sedih anu teu aya papadana. Teu bisa ngawalon nahan cipanon nu nyalangkrung. Komo barang Basuki terus nanya, "Ari engkang asa geus heubeul pisan teu papanggih jeung mama. Naangkat ka mana ari mama?" Sukarsih geus teu kaampeuh deui. Ngan segruk ceurik bae bari nyuuh kana lahunan salakina. Teu wani ngawalon bisi salah pok, gawena ngan sesegruk. Basuki asup ka kamar, nyokot koper pakaian, da geus teu boga lomari, dijual, berai dibuka. Eusina jabat ti papakean teh aya Erloji jeung Ali ti Haji Mansur zaman manehna sakola keneh. Pok ngomong, kawas mimiti kaganggu deui uteukna, pokna. Den, lamun engkang paeh ieu Erloji jeung Ali ulah dijual atawa dipiceun, bikeun ka Gwajali, sina dibikeun ka anakna lamun bogaeun anak lalaki. Iya teh wasiat engkang kitu. Jung manehna nangtung, jut kaburuan, bari kakawihan, leos ka basisir. Teu digeunggeureurkeun, diantep bae, da biasana lamun keur kambuh sok kitu. Duka kumaha mimitina, bet tarekel naek kana karang nu tarengtong nyodor ka laut, bari igel-igelan, jeung kakawihan. Geus kitu anak kejelong teh tuturubun. Rag-ragna nupug, sirahna beulah, maot harita keneh. Bubuhan jelema sanajan burung oge. Ari tiwas mahnya pada narulungan. Teu dicatur Sukarsih nu sedih prihatin jeung nu mulasara Basuki. Minggu hareupna aya kapal nu layar ka Pulo Jawa. Paparabotan eusi imah jeung pakaian Sukarsih sakura nu beunang diduitkeun mah diduitkeun. Karena rek balik ka Pasundan ngajugjug paman-pamanna. Tapi samemehna arek merlukeun nepungan Gwajali heula. Bari mikeun wasiat Basuki jeung rek balaka anu sanyana. Sukarsih lain henteu terangeun yen Gwajali kacidang ngewaeunana ka manehna. Lantaran surat nu teu uni ti lanceukna teh, tapi rek dagdagan minangka nembongkeun kasatiaan anu panganggesan ka Basuki mangnepikeun wasiat teh. Kawas anu terus rasa
Dina poean Basuki maot teh kabeneran Gojali kata tamuan ku Idris. Dulur misana nu ngahajakeun anjang sono. Dumeh manehna pagetok rek ka Tanjung Pandan. Pindah pagawean. Teu kira-kira bae bungaheunana malah menipok deui nyarita hayang di bejaan pasalan ceukna nu sanyana. Dumeh geus lawas taya beja-bejana jeung teu balik-balik ka Pulau Jawa nu diomat-omatan nyanggupan. 10 poe ti harita Gojali kata tamuan ku Sukarsih awewe anu kumanehna dipika ceuceub teh. Mangkukna nampa surat ti Sukarsih minangka ngiberan yen rek datang. Ari manehna nyelang heula nepungan pamana bari menta ongkos pikeun ka Sidamukti. Gojali adu hareupan jeung Sukarsih teh meuni meh teu bisa nahan piambekeun. Lamun teu ngingetkeun kana kampleng-kampleng bae nempilingan. Da ceuk panyangkana mah maotna Gojali teh nya Sukarsih keneh bae nu boga lantaran mah. Harita oge nampana teh keding hangit pisan, malah karepna mah hayang ulah papanggih ge. Satadina mah Sukarsih arek wakca balaka nerangkeun kaya anu satarabasna. Tapi nenjo paroman pribumi kitu mah dipikir moal aya paedahna. Kalah ka disebut ngebohong bae, malah disebut rek nipu boa. Sukarsih kacida sediheunana. Minangka panutup carita pokna teh aceuk teh era-era oge bade nyuhunkeun piwelas ayi sewengi ieu nanda di Widian mondok di dapur-dapur bae mah jeung badega. Da piraku ari aceuk kudu mulang ayeuna mah lalakon sakitu belot sareng tarahalna. Turug-turug ayeuna parantos burit. Sareng ieu deui aceuk teh ku capek dati panyindangan teh badarat bae enjing-enjing aceuk wangsul. Gojali sanajan keur nafsu oge aya leuleuina. Sugan dumeh budi parangi Sukarsih sakitu pikawatireunana jeung ngingetkeun bisa kumahaeun telengesna lamun Sukarsih teu diidinan mondok sapeuting-peuting acan mah. Da piraku kudu sapeuting leleuweungan mangkaning pangawak awewe. Kacaritakeun isukna pukul 7 keneh Sukarsih mah geus pamitan bari teu weleh nganuhunkeun cipanona rambisak. Indit mudun bangun lesu. Kadua tua kampung anu ngajajabkeun kamarina ti panyindangan. Lempangna bangun tenangan. Beuteung kosong duit teu boga. Sajajalan ceurik bari ditiung ku karembong. Heug harita teh hujan ngaririncik. Kawas anu milu ceurik anu keur prihatin. Nepi ka pepeuntasan nu makuna kandeg lantaran cai caah eretan pegat. Aya oge jalan kudu nguriling ka Citajur. Nyawayahna ngadagoan cai orot. Nungguan nutik pentas ditu wanion mawarakit. Sukarsih ge diuk si dengdang dina catang. Ari tua kampung kasaung nu teu jauh ti dinya. Gojali sajungna Sukarsih teh teu puguh pikirna ngait kanu indit. Betuluy kaberean karunya jeung cangcaya kana surat-surat ti lanceukna bareto. Sabot keur ngadaweung jol pasuratan. Ilahar dionder nimeng nu jauh kadayeuh sok ngagajih jalma purah kadayeuh pikeun rupa-rupa keperluan jeung nyokotan surat. Ti pasuratan nyaritakeun ti Jampang caah. Malah manehna oge cenah jalana kapaksa nguriling ka Citajur. Di antara surat-surat teh aya nu ti Idris ti Tanjung Pandan. Surat panjangna keur maksudna nerangkeun yen teu kungsi papanggih jeung Sukarsih lantaran papaliwat kapal. Dicaritakeun hal Basuki ti barang kawin terus nepi ka tiwas di buding saterusna nepi ka owah. Sajereming owah teh galak timuru ka pamajikan magarkeun sok nyelewer. Malah cenah moal boa ka lembur oge kungsi nyuratan yen bojona mangduakeun. Saterusna dina surat teh muji kabageuran kasatuhuan kasatiaan Sukarsih ditetek tina hal rumaksa jeung rumawatna kumaha pengkuhna ku rupa-rupa gogoda. Malah menipok deui yen Sukarsih teh dibelaan lara balangsak beak naon ngabelaan salaki. Ari Idris terangeunana teh ti sakur anu katanyaan. Ti menakna nepi ka cacahna boh orang Melayu, boh bangsa Walanda jeung Tionghoa kabeh pada muji ka Sukarsih. Ngan salahna Sukarsih teh apik teuing. Saperkara salah nenden ka era, dumeh era boga salaki jadi eusi ceukeumeeh nepi ka teu balaka ka kolot-kolot jeung kadulurna. Kadua, apik dina ngaragangan kareuwas jeung ka era babarayaan salakina. Dibelaan manehna pribadi lara balangsak asal baraya salaki ulah kaganggu hatena.
Lebah dia oge dina surat teu kendat muji kana kamuliaan hate Sukarsih sarupa kitu. Malah dina surat teh disebutkeun yen hese pantarna awewe nu mulya hate ka Sukarsih. Tamat maca surat, Gojali ngagerho. Kabadegana nitah nyelaan kuda, bari ngadangdanan tanduk nuturkeun panderi nyusul dahwanana. Ayeuna mah karasaeun ku manehna yen Gojali teh telengas ka Sukarsih nu asih dipulang sengit. Karapna rek disusul rek tobat, urut tadi geuneuk maleukmeuk rek menta dihampura. Nepi ka pepeuntasan kasampak Sukarsih keur cinutrung dina catang nyusutan Cipanon ku Karembong. Gojali mani tuturubeun tina kuda, sujud kana suku Sukarsih bari totobatan menta dihampura. Dumeh tadi migeuleuh miceceb lantaran balik ka lembur. Gojali mani pok deui ngajak balik ka Sidamukti, nyaram balik harita. Cek Sukarsih, ulah alit manah ayi, acek teu pisan-pisan neuneun hate ka ayi. Parantos bae ulah ngemut-ngemut nu parantos da moal kapendak deui. Pas sore Sukarsih geus aya deui di pohara. Gojali geus nekadkeun yen moal aya dunya kinasihan ka urut dahwanana, itung-itung nebus kaprihatinanana jeung minangka pameuli kasatiaanana ka dulurna, teu kendat-kendat muji kana kamuliaan hate Sukarsih anu gumusti sumujud dibelaan lara balangsak. Tamat cenah ieu pamiarsa carepon anu judulna dibelaan lara balangsak mung sakitu cenah teh pamiarsanya. Luka kumaha tah ari kahoyong urang apa enten ieu teh ditikah we cenah ku Gojali Sukarsih teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.